Sampah bahe. Bahe. Di lori lain rengkol di dinya. Yang lorina ngarengkol. Sorangan ngarengkol. Heeh. Waduh. Lorina pudunkeun deui bae tuh. Lorina pudunkeun deui. Sok. Anjir mah. Pudunkeun deui. Dah sok hayang ka nu ripu sorangan males sang ka dieu mah. Kadi itu aturan mah tadi disimpangkeun saeutik bae di dinya mah da saeutik ieu. Tah. Tuh. Sing kumaha mun geus kitu. Mun nyerenteng geus kitu. Geus kina pan hese. Ulah sok anu urip neangan urip sorangan mah geus bener-bener tadi ti ditu. Nah, sok. Sing ieu kumaha angger kan kudu cabakan tuh. Tuh. Hah? Kang Saipudin ya. Medannya emang tanjakan. Jadi jatuh Kang Saipudin. Menggorehel ke pinggir karena solokan. Aduh, kasihan. Eta maneh teu kunaon-naon. Teu katinggang. Tuh. Jatuh menggorehel. Sok eta nu eta nu beuteung ulah sok dibudak-barik. Nu beuteung mah. Eta beta nu kitu teh sok. Ulah sok nengan anu ripuh din jalana geus ti ditu bener jalan kanu gang itu ti dieu mah da saeutik ieu dikobet ku leungeun ge hade. Di jingjing teu kudu ngatik lori. Sok. Kasihan akhirnya makan nyagakan runtah tah. Kang Saipudin ieu. Tragedi tanyakan maut. Kang Saipudin sampai menggorehel. Berat kaluhur meureun tadi teh nya na karung itu. Berat kaluhur na karung. Lesang sendalna ongkonya. Ieu na lumutan. Kadi tu bae nu babari. Hese ka dieu mah angger eta sok ka ditu we kanu babari kanu ampah. Kadi mah nanjak tuh. Jalanna leueur lumutan. Sorana tuh. Boro-boro nu mawa barang nu lengok ge ripuh. Tanyakan ada lumayan. Ya.